Tuh, aing ngelilating si anak muda teh aing geus kasal aing jeung ada Bos. Ya, urang dipalak tuh. Ku mama tadi urang ditubruk kuna motor nih. Motor obos ge dicokot bos, dijabel. Tuh, motor aing dijabal ku nini. Ah, sia mah sia diongkos sieun ku nini. Hayu jeung aing, direngkodan ku aing mah hayu. Heuh bos, ayo urang sieun punggu. Sia mah eleh ku nini. Kumaha mindahkeunana euy. Coba nyadakeun anak kumaha, urang teu bisa. Duh, Mama Rabik, naon maksud ieu? Motor aing dijabal kieu? naon ka aing? Ai kitu sia teh inget tadi aing teh kusruk. Gara-gara di dinya ngaliwat motor iya ya. Nah, jadi tikusruk kumaha tadi mah teu kitu sia teh. Waduh, eta mah biar ge urang liwat dipalak ku si emak, eta mah waduh ngeles bos. Tah, dengekeun si anak muda. Naon maksud sia anak muda memutar balikan fakta aya pinter sia teh. Memutar balikan fakta kumaha mak, eta jelas-jelas urang dipalak ku emak. Sok bos teh bener urang dipalak. Ah, aing mah teu nyaho naon, pokona motor aing kudu dibawa ayeuna. Es, kedolaan